dina wengi ieu urang baris nyakseni pagelaran wayang edan. Sawengi jemput bade dipitonkeun ku Kidalang nu tos terkenal tukang ngajual gamelan. Ulah disebutin eta mah rahasia tah. Dina wengi ieu bade ngabantun carios ka eret kuno anyar. Aya lalakon ka eret. Aya. Wayang. Aya kenal. Aya. Sempalana bisa wae pan dijieun. Kudu. Ya, kudu bisa, ngaranna dalang kudu bisa. Astagfirullahaladzim. Kunaon? Pak Direktur BBJB. Kunaon? Oh, nyawer ke dalam.